Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu baraya Sunda di mana we ayana manga urang teraskeun ieu carios Palagan Sumedang Larang dina baganan K9 oge kanu nu gabung ulah hilap ditekan dulu subscribe-na sareng tombol loncengna dibunyikan. Atur nuhun mangga wilujeng ngadangukeun. Para mitra pamiarsa wilujeng tepang dangu sareng acara matu dongeng enteng pangbeberahana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari carios nyambung judulna nyaeta Palagan Sumedang Larang. Ieu dongeng para mitra karangan Aan Merdeka Permana. Ayeuna nincak bagian kasalapan. Sumangga para mitra sadaya dongeng urang teraskeun deui. Carios nyambung anu judulna nyaeta Palagan Sumedang Larang. Ieu dongeng para wargi karangan Aan Merdeka Permana. Ayeuna teh nincak bagian ka-8. Atuh para mitra mangga atuh. Urang hanca dongengna carios nyambung judulna Palagan Sumedang Larang. Upami teu lepat para wargi sadaya atuh rombongan anu nyanak makuta bino kasih Sang Hyang Pake harita teh mendakan hiji jajaka. Si horeng jajaka nu disangkana si codet teh geuning anggana para wargi. Emut keneh sareng anggananya. Anggana eta para wargi sadaya. Sumuhun putrana nyimas banyak inten ti suji angkara teh para wargi. Oge anjeunna atuh sabada harita teh boga tujuan rek nyusul nu jadi indungna. Atuh tungtung nama para wargi sadaya manehna teh geuning kadalon-dalon kitu nya. Kadalon-dalon. Nya duka bade ka mana tuh nujuna geuning pendakna di dinya. Ari rombongan anu datangna ti Pulasari teu wawuheun ka anggana para wargi. Teu wawuheun ka anggana teh eta rombongan ti Pulasari mah anu mana harita ge Ki Kondang Hapa teu wawuheun ka anggana. Pon kitu deui para prajurit sejena. Mangga urang teraskeun ieu dongeng nu judulna nyaeta Palagan Sumedang Larang. Mireungeuh Ki Asnaip sakitu ajrih kajalma nu anyar datang teh atuh si jajaka beuki ati-ati bae dina nggoning nyang hareupanan. Nyaha anjeun jalma jahat nu dilani si codet teh ceuk Ki Kondang Hapa. Ditalek sarupa kitu si jajaka ukur gideung. Kami nya aya ceda dina tarang tapi embung disebut si codet. Ngaran kami mah anggana ceuk eta jajaka nu tetela ngaranna anggana. Ngadenge jawaban sarupa kitu Ki Kondang Hapa ukur kerung.
Nya, bisa jadi anjeun boga ngaran asli. Ngan meureun deungeun-deungeun mah ngalanina teh si Codet wae. Ka anjeun teh. Ya, kusasa ge geus dituding si Codet. Jalma jahat deuleu. Ceki Kondang hapa. Rarasaan mah salila ieu kami teu milampah kajahatan. Temal anggana ngajawab. Ye, geuning tadi ngareweg cawe nih. Ceki Asna'i para wargi sadaya ngajelaskeun anggana keur ngareweg cawe nih. Dituding yen anggana pajah geus ganggu ka awewe. Manehna geuwat nyebutkeun yen naon nu tadi kabireungeuh teh teu luyu jeung kaayaan nu sabenerna. Lain kami nu ngareweg, tapi eta cawene nu niat jahat ngakalakeun kami tembana daria. Ngadenge penjelasan anggana sarupa kitu, atuh Ki Asna'i seuri meningah kai. Nah, jalu ke kami teh meninggal bodoh. Geus puguh tadi kami, ku kami kapangi. Sia nu ngareweg awewe teh. Geuning buktina eta awewe gogorowokan tulung-tulungan. Ceki Asna'i. Tapi cek anggana deui. Si awewe teh ukur pura-pura jiga nu nya menta ditulungan. Sanggeusna nyaho aya rentang-rentang jalma. Da cenah ari samemehna mah si awewe teh rek ngakalakeun manehanana. Ya, mustahil. Mustahil. Mustahil, mustahil, mustahil. Mustahil aya awewe deuk niat jahat ka lalaki. Biasana ge kitu, lalaki nu sok niat jahat mah ka awewe. Omong Ki Asna'i deui. Ngan bae anggana keukeuh peuteukeuh nyebutkeun yen kajadian anu sabenerna mah nya kitu pisan. Eta teh awewe jahat. Kami mah teu nyaho saha manehna. Tapi nu eces eta awewe teh pasti jalma jahat. Cek anggan. Kumaha cirina jalma jahat? Naha, dumeh beungeut na geulis? Dumeh berurupaan luwis rancunit? Kusia teh make disebut jalma jahatnya? Cing sok atuh. Kumaha ciri-cirina jalma jahat? Ceki Asna'i keukeuh ngadesek ka anggana harita teh para wargi sadaya. Ngan edas anggana teh geuning teu daek mere jawaban nu ngayakinkeun. Da gawena kalah kerung-kerung bae. Barang mireungeun eta paguneman ukur ngabuntut bangkong. Atuh Ki Kondang hapa langsung nyarek ke ari teh eureun bae. Hayu badalik deui ayeuna mah. Geus eces eueuhna naon? Hayu badalik. Tek naon barina ge manyangkeun nu kararieu. Bari teu puguh ujug ulurna. Teu puguh naon kumaha jeung mimitina. Hayu badalik. Ceki Kondang hapa nitah anak buahna sangkan ngeureunkeun patela. Ari Ki Asna'i hayang geuwat ngagugu kana parentah atasanana. Ngan bae manehna jadi inget kasih awewe nu tadi tulung-tulungan teh. Ke. Ari si cawene teh naha lunta ka meuni atuh ayeuna teh nya? Pokna kerung. Alatan ku ngarasa heran. Puguh sarerea oge jadi ngarasa heran. Sabab si awewe nu tadi niat narek pada nulungan malah ayeuna jadi ngiles tanpa raratan. Oh, geun bae antep. Mana bisa lunta oge meureun. Teu kurang itu jeung ieu. Mengeus ayeuna mah. Ulah jadi ganggu kana pagawean urang. Hayu urang ngluwikeun perjalanan. Ceki Kondang hapa deui. Atuh ari geus puguh kitu mah bral we maranehna arinit ningalkeun anggana nu masih keneh nangtung sorangan di dieu. Nu jadi panalek urang sarerea naha kumaha mimitina. Anggana ujug-ujug geus aya di leuweung wewengkon Cileungsi.
puguh panjang ari lalakon nama dina lalakon nu gugur di Pulasari bulan kamari pamungkas disebutkeun yen nyaho Pulasari geus sarua burak digempur ku pasukan Surasowan anggana teh langsung bae manehanana muru dayeuh Papua tetela eta dayeuh nu kakara sababaraha bulan burak teh geus robah jadi leuweung nu jembet ku kakayon ngaso heula para wargi anu mulia ngaso. Para mitra pamiarsa mangga dongeng urang teraskeun deui. Atuh sakumaha nu kauninga tadi para wargi nu jadi panalek urang sarerea. Nah kumaha mimitina anggana ujug-ujug geus aya di eta leuweung wewengkon Cileungsi. Puguh panjang lalakon nama para wargi sadaya. Dina lalakon nu gugur di Pulasari bulan kamari pamungkas disebutkeun yen sanggeus nyaho Pulasari ge sarua burak digempur ku pasukan Surasowan anggana teh langsung bae muru deui ka dayeuh Papua tetela eta dayeuh teh kakara sababara bulan burak geus robah jadi leuweung nu jembet ku kakayon oge leuwih nati kitu eta urut karaton teh deui pangeusina geus mimiti diganti ku sabubuhan maung lodaya nu teu nyaho ti mendi datangna anggana sanggeus wani ganggu apunten anggana teu wani ganggu ka eta sabubuhan sato sabab sanajan enya waktu nempo manehna sabubuhan maung pating galaur bari panona sumorot seukeut tapi da teu ganggu kana nyawana ku sabab ngarasa berat pikeun ningalkeun urut dayeuh Pakuan atuh pamustunganana anggana nyiruruk di hiji papanggungan deukeut benteng Karaton manehanana mondok moek didinya eta teh papanggungan bareto mah paragi gulang pulang tugur keamanan nya paragi gulang-gulang cenah purah tugur keamanan benteng salila monok moek dina papanggungan lamun keur sare anggana remen ngimpi saka pengimpi kadatangan ku Ki Ginggi saka pengimpi kadatangan ku Akina ku Pangeran Yogas Citra malah lain sakali bae manehna kungsi ngimpi kadatangan nu jadi biangna nyaeta nu katelah nyimas banyak inten ngan bae sabadana manehna ngimpi kadatangan
nu daratang teh rata-rata menitah manehna ingkah ningalkeun eta urut dayu. Kitu eusi impian anu sarupa. Puguh we anggana teh ngarasa heran. Kunaon cenah kolot-kolotna bet nitah manehna indit ningalkeun eta tempat. Weleh teu kapanggih alesanana. Sabab saban anggana rek tumanya. Saban kaburu beunta jiga aya nu ngageuingkeun. Lamun geus narima impian sarupa kitu, hate anggana sok ngadadak jadi sedih jeung geueung. Nya ayeuna mah karasa hirup teh asa nyengceling. Aya paribasa cenah cukleuk leuweung cukleuk lampi. Jauh kasintung kalapa teh lain ukur babasan. Boga kolot pituin teu kungsi lila dedeukeutan. Da lawas papisah. Anak geus patepungna teu kungsi lila sosonoan. Da maranehna kaburu kasambut dina peperangan. Nyimas banyak inten nu jadi biangna teu kapanggih naha palastra ku musuh atawa ukur kabur ka tempat jauh. Nganu eces nyimas banyak inten tetep teu kapanggih raratanana. Pon kitu deui Ki Ginggi. Ki Ginggi teu kasebutkeun kumaha nasibna. Ngan bae nu eces mah sanggeus dayeuh pakuan burak oge, sanggeus pula sari digempur bebeakan, Ki Ginggi oge ngadadak jadi ngiles. Lamun mah datang saukur dina impian. Oh, boh Ki Ginggi, boh ambu inten, pada geus nemahan pati eueuh tidunya kitu. Ceuk pikir anggana ngarasa prihatin. Ukur semet prihatin kitu. Sabab da ari yakin pisan mah manehna ge henteu. Kumaha nasibna Ki Ginggi? Kumaha nasib nu jadi biangna nu katelah nyimas banyak inten. Eueuh nu bisa mere kapastian. Yen boh Ki Ginggi boh nyimas banyak inten teh geus palastra. Ngan deui sanajan kitu nu eces ayeuna mah da maranehna teh geus teu bisa ditepungan deui. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso.
Para mitra pamirsa, mangga dongeng urang teraskeun deui. Sakumaha nu kauninga, eueuh nu bisa mere kapastian. Yen boh Ki yen boh nyimas banyak inten geus palastra, mulih ka jati mulang ka asal. Ngan deui bae sanajan kitu. Nu eces ayeuna mah da maranehna geus teu bisa ditepungan deui. Kitu sababna anggana ayeuna hirup teh meni asa cuang cieu. Lamun lunta nyalunta ka mana, lamun nyiruruk nyiruruk di meni, weleh teu kapikir. Dina hayangna cicing nyingkur diurut dayeuh pakuan ge, geuning sasat diusir-usir. Sanajan nu ngusirna ukur semet dina impian. Anggana weleh can ngarti kana eusi eta ilapa. Tepikeun ka dina hiji poe. Ka eta tempat ngurunyung hiji jalem. Anggana mah apaleun pisan. Yen nu mucung hul teh tayalian iwa tiki pragola. Nyaeta adipituina Ki Ginggi, tapi nu keukeuh nyatruk teu hayang ngaku lanceuk. Deuk naon eta jalema make kukulunuan ka dieu? Ceuk pikirna. Kusabab can nyaho naon kaperluanana, atuh anggana mah biku anggana diantep we. Tapi lamun eces deuk ngagunasi ka eusi dayeuh, ku aing pasti bakal dihalang-halang. Ceuk pikirna deui para wargi. Tiluhureun papanggungan, kabireungeuh Ki Pragola teh leumpang ngagedig bari taya karingrang. Ngan bae waktu geus anyog ka hareupeun lawang saketeng gapura ageung, lengkahna ngadadak ngahunten. Kituna teh bari taki-taki jiga kerenyang hareupan musuh nu pibahyal. Sia Ginggi, montong nyalinung cuman maung sia. Lamun heueuh sia lalaki langit lanang jagat, ayu si adu hareupan patutunggalan jeung aing deuleu. Ceuk Ki Pragola gogorowokan bari nulak cangke. Menang sababaraha rintakan mah, manehna ukur hohoak bae gawena. Kilang kitu ari blus ka jero wewengkon dalem hita, atawa benteng jero karaton mah deui jiga nu teu ludeung. Singkirkeun sia, eta sabubuhan siluman maung teh deuleu. Kateu ari sia disebut jago, ari ukur nyumput di tukang dademit mah. Mana kitu ge sia teh lain jago, tapi lalaki leutik buri. Ngeplek cawer ngandang janjang. Ngeplek cawer ngadar jangjang miuni hayam kabiri. Sok sia geura maju. Ari bener-bener sia ngaku lalaki langit lanang jagat. Lawan ya ieu. Ceuk Ki Pragola geus hohoak deui bae. Para mitra anu mulia, anggana ngarasa sebel ka ieu jalema. Jiga nu nya nangtang awong-awongan, tapi ari wani mah henteu. Eta we geuning buktina anger we kukulintingan di hareupeun gerbang. Anggana ngajudi, meureun Ki Pragola teh ditemongan ku sabubuhan maung gaib nu kumanehna kungsi kasaksian. Meureun Ki Pragola teh rada miris ari nenyo sabubuhan maung anu jumlahna ngaratus. Buang ngarebu teh aya jiga pager ngahalangan gerbang daya. Nu matak gawena ukur awong-awongan we gogorowokan bari nangtang Ki Ginggi. Kumaha ari anggana? Tadi ge anggana ngarasa sebel ka ieu jalema. Teu ngeunah ngadengena Ki Ginggi dihina kitu bae. Atuh akhirna mah para mitra gajleng anggana ngagajleng ti luhur papanggungan.
Ngaso heula para wargi, ngaso. Sumangga para wargi urang teraskeun deui dongeng nuju dueuna nyaeta Palagan Sumedang Larang. Ieu dongeng karangan Aan Merdeka Permana dina bagian kasalapan. Harita para wargi sadaya tugenah ngadengena Ki Ginggi dihina bae. Atuh akhirna gajleng anggana ngagajleng ti luhur papanggung. Barang mireungeuh ngadadak aya nu luncat ti luhur papanggung. Ki Pragola luncat ka tukang da bisi bahaya. Ngan sanggeus nyaho ye nu nyampeurkeun teh anggana panona ngadadak burial buncel. Tah sia muridna si Ginggi nya. Kabeneran pisan. Kabeneran pisan. Eueuh guruna atuh murid-muridna ku aing dihakan sia. Ku aing bakal diluluh dari muridna. Heeh. Saha we nu aya ku aing bakal diluluh. Ceki Pragola. Bari langsung nyuruntul ka hareup. Barang mireungeuh kitu. Anggana nyang hareupan Ki Pragola bari pinuh ku kawaspadaan. Sawatara bulan katukang di tapel wates antara Pakuan jeung Banten. Anggana kungsi ngahampol Ki Pragola nepikeun ka kabeunangan bari teu walakay. Ngan bae sanajan harita manehna bisa meruhkeun Ki Pragola ku sageprakan, lain hartina Ki Pragola jalma hengkel. Atos nase rupina dugi ka dieu bae heula para mitra carios nyambung anu juduana nyaeta Palagan Sumedang Larang. Ieu dongeng karangan Aan Merdeka Permana dina bagian kasalapan. Ulah kirang-kirangnya ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanan. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae mangga permisi.